Siapa penemu teori relativitas? Abu Jahal. Dan mana mah nuturkeun wae. Urang ka pangkalan nuturkeun. Urang ka leuweung ka dieu ge tigah kieu nuturkeun. Pan orang teh adi lanceuk, kemanapun kakak pergi akan ku ikuti walaupun ke ujung dunia pun. Aing mah dituturkeun maneh mah. Apes wae, nu age kalah sial. Nu age kalah sial. Ya heueuh atuh. Tingali motor lagi kok jadul kitu, tanaga keuyeub eta mah. Keuyeupna ge keuyeub apu, nu dicorangu geuning. Tah, tingali motor urang kaluaran tahun ayeuna. Tanagana ge tanaga kuda. Kudana ge kuda liar. Tah deuleu motor aing, nya ge motor jadul. Tanaga nama, tanaga maung. Maung 70 cc alias meong meureun eta mah. Wiskes men, wiskes. Mang. Ojek, Mang. Mualah, lempang we. Deket da urang mah rek RT 3. Mending kana ojek we, Mang. Fasilitas angin gratis. Pokona mah Mending ka urang mang. Fasilitas komplitnya, kopi gratis, udud gratis, mancing gratis, hotel gratis, kabali gratis, semua serba gratis mang. anjir teh. Kucing lah. Sia masuk ngarebut langganan urang. Ih, ama galak wae ka urang teh. Bejakeun ku urang makasih bapak. Oh, bapak sia teh bapak aing kene kehead. Kalem we atuh ulah sok ngegas. Dagas nage kur 70 cc ieu. Si goblok. Geus. Tong para saya ye, rek pasiamang ke we di imah. Sakalian diwasitan ku kolot. Geus saya nama kieu we nya. Saha nu bisa ngajawab tilu pertanyaan urang, ta eta nu jadi ojek urang. Setuju? Setuju. Siap lah, urang geus setuju. Siapa penemu teori relativitas? Abu Jahal. D. Acan kehead. Ke pilihan ganda. A. Albert Einstein. B. Isaac Newton. Abu Jahal. C. Abu Jahal. C. Abu Jahal. C. Alah abi mah Albert Einstein. That's right baby. Oke, pertanyaan anu kedua. Siapa bapak matematika sedunia? A. Raja Namrud. Firaun. Acang per. B. Firaun. Anu C na Al-Warizmi. B. Firaun bang C. Al-Khwarizmi. Oke, kali ini Anda terpaksa saya anggap benar. Oke, pertanyaan yang ketiga. Siapa nama kakek buyut saya dari buyutnya buyut saya? Ya apa mang eta mah. Oke, Anda betul. Kok betul? Jelema teh apal disebut betul. Karena orang itu apal. Mata ke sekolah teh ulah nepi gerbang wungkul geura. Ayo Bang Bos Ayolah berangkat. Aduh. Tuhnya cek aing ge. Dituturkeun si Wildan mah. Apes.
Ah, aing mah dituturkeun maneh wae mah. Apes. Poho euy. Ah, aing mah dituturkeun maneh mah. Sial, anjir. Dituturkeun maneh mah sial wae ari kenal apes. Nya heuh atuh tingali motor nage eta kos jadul kitu tanaga gede kata heuh tanaga nage tanaga motor teuyeut. Sorry Tan. Urang ngomong dia poho. Action. Lah ya nempona ka mana? Kana kamera teh kaluhur. Lain per kan hareupeun pisan banget. Si Peri tau kasih liuran aduan anak kita. Oh deh. Liatin jadi poho. Penemu teori relatif. Oh langsung gitunya. Geus ya aya nama kieu we nya. Saha nu bisa ngajawab tilu pertanyaan urang, ta eta nu bakal jadi ojek urang. Naon deui? Oh setuju nanti. Siapa penemu teori relativitas? Siapa penemu teori relativitas? Pertanyaan kedua gitu lah ya. Oh langsung. Oh langsung. Acan per B Firaun anu katilu nganu katilu C. Oke, terpaksa kali ini Anda saya anggap benar. Oke, kali ini terpaksa aduh. Saya Eta per belum mata. Ini per dan nyemir. action. Mata mun sakola urusan nepi kana gerbang geura.